Sallallahu ala Muhammad. Wasomtu abdolu jeung hari jempe ieu leuwih utama. Naon pidahu Kangjeng Nabi Muhammad SAW, wasomtu zayyinun lil alim wasitrin atau wasitrun lil jahil. Jempe teh eta jadi papais keur jalma anu ilmuwan. Jeung jadi tutup keur jalma anu bodoh. Sok nu bodoh anu jempe wae mau ukur ngadengikeun bakat emong bodohna moal. Oh, sanajan bodoh cek asar teu nyawa sama sekali jempe we. Jelema bakal hati-hati nu anu ieu mah anu hati-hati mah. Anu bijaksana mah anu taliti jelema mah ludeung ngobrol ka mana karep sabab ieu jempe-jempe teh wah leuwih alim. Kan bisa kitu. Ente mantap jempe teh papais keur jalma anu ilmuwan jeung tutup-tutup keur jalma anu bodoh. Gitu. Pan ayeuna mah loba nu bodoh loba ngarombrol eta mah. Wah hadis mah, Quran mah, wah bid'ah mah wah barak-bak we. Jadi katemong teuing kabodohan, nah. Nemong genting kabodohan, nah justru urang mah tong dikanyahokeun bodoh ku batur. Cukup urang ngarasakeun diri teh jelema bodoh. Sok ari ngarasakeun diri bodoh berarti urang aya usaha tah keur neangan ilmu supaya nyaho. Gitu. Kata-katanya asumtu zainun lil alim wasitrun lil jahil. Jempe teh papais keur jalma alim jeung tutup-tutup keur jalma anu bodoh. Makanya anu bodoh loba jempling banyak. Moal makanya bodohnya. Gitu. Pertanya teh di antarana sumtu jempe teh minal wikol sawarna tina bijaksana atau zat nikah. Sabna wali anal mar'a jalu masdurun karena saya jalma ieu kabodohana bakal katutupan ku sabab jelema jempe. Jadi sanajan jelema teh bodoh gitunya. Tapi ku sabab jelema tara loba obrol tara ieu jempe we. Sebagai pendengar yang setia mah kanyawan tah bodohna. Mastur teh ditutupan. Gitu. Komo bari alewah mau bodohna daek tatanya wah hebat pisan. Geus tatanya jep gitu. Kamu bodoh ndak dapat orang mau loba bodoh teh panen bodoh ka ditu teh bodoh